Sa si gegeruan panas bae kieu. Wampun aing mah. Tuh, kemarahan ibu bulaknya, ngelolor gitu. Nggak kuat aing yang nyentang. Ih, siapa tahu sih panas bae kieu. Nggak saya bela, aing nggak semua gundu loh, bayo. Nggak saya nggak semua gundu eleh. Lah, harot. Kamari ge eleng ngambek. Gundu aing ge dicokot deui ku sia. Lah, wo kamari masih licik be, gundu sia mah dibebesen ku sia. Lamun teu dibebesen aku aing dicentang gundu sia. Ih, menyeduan bae. Orang ajakan aing mah ayo. Mainna gunduna loba, orang beakeun gunduna. Hah, bener sih wo. Amin gunduna loba. Ongos satu aya lah. Geus aya urang gaskeun. Kopi dong, kopi lelaki sejati. Aduh, udah kasih kelar ini si ngopi mah. Aduh, lagi asal. Asal cengharnya. Aduh, asal hutang ya. Lagi si ngopi mah. Be, aing sok mikiran ya, aing kawina jeung saanyang ke kaharupna. Dih, Atuh pugu ya, mikiran kawin, kamu becan bogas ya. Modal jeung kawin ge eueus ya. Tapi sih ngomong pindah kena amat sih be. Tunage si Amin ngahel jauh tuin. Ih. Tuh. Aya geng Jubagers. Jubager naon? Be. Cuma tuh nyaho gitu artina Jubagers. Jubagers teh jelema geus luntang lantung bae be, geus tujuan hirup. Eta ngaranna Jubagers. Woi men, kawannya usia main kudu jeung aing. Atuh hayo dicentang sampai pitak poing lah. nah resep ya. Geus aya urang kelar. Woi, bae wak. Iluan mah sia. Sia tawo ngomong penak kan. Teu bisa aing main gundu lah, aing mandalikeun bela. Lah, be bisa naon tuh sia? Buka bagog. Enggak, ulah loba omong. Geus hayo urang gelarkeun lapangan lega keneh. Waduh hayu, siapa takut awas sia nyala mun curang. Digayem sia ku aing. Ya, itu aing tuh. Ayo diadu. Nur ada gede ge. Tapi kanut sih. Hei, enggak sedang masa gede mah gede, senaon. Wah, gundu si Amin loba ya. Kurangan ku aing pokokna mah kumacarana gundu si Amin kudu beunang kabeh ku aing. Ayo 10. Kalau enggak saya siap lah. Tahan aing 10. Lah, aing mah teu bisa. Nalikeun bela. Ongos lah, aing sia teu bisa mah geus cekelan kudu aing bae sia engke ku aing dibere mun aing menang. Oke, siap, Rod. Resep bae kieu mah. Aing jalan pertamanya. Geus geura nonot sia kadua. Ongos ya arawas. Aing jalan ya dicentang bareunang kabeh ku inta gunduna. Mana gacon aing? Awas. Aduh, terkena di sial doangan lah. Terkena. Ya, dulu kan aing min. Terkena anjing. Ada karena nasinya. Dulu kan yo, gacon aing yo. Wah, siap euy montrat sia tah. Nah, mana nu sia, Bo? Centang boing. Kotak sia. Waduh, nu aing diarahan. Kadang Rod, nu aing jampen heula. Maksud sia naon wo? Di jampian kitu sia. Masya Allah, udah curang atuh. Aduh, terkena. Sia sih duaan dari ribut bae, ngaganggu konsentrasi aing bae lah. Lebok sia tarot. Terkena diarahan sia ku aing. Geus geura men sia jalan. Haram jadah doang eta gundu. Terkena di kerta diacak-acak kok ini gundu lah. Haram jadah doangan. Dulu kan ya memang sia. Masih lah. Tuh kan kena. Mana lu sia Rod? Centang boing. Waduh, bahaya diarahan ya nu aing ku bawa yo. Aduh.
kena. Ulah kena. Kena akan sia tarot. Geus sia nonton bae itu lah. Haram jada sia wo. Licik sia mah wo. Nya siawa licik lah. Licik naon dah? Ku aing mah gagah. Mana guna si Amin? Dicentrang nyampe beulah ku aing. Mana? Tuh, naing tuh. Ai kena mah. Haram jada kenakeun. Tikar tadi ku kebal, maghrib deui, lenggerasin truk. Kadang Min, aing jakar ngeker. Nah situasi heula aman terkendali teh ya. Tuh kan kena. Lah sama plastik be. Yo plastiknya. Woi, sama licik. Lah menyanya. Main gundu di gejengkalan kitu nya ngeker kos ngeker manuk ku kebal. Licik sama. Oh sia tadi segala dibersihan segala naon licik sia malah main gundular lah. Emang aing mah gagah, LSI gitu. Masalah gundu doang gak ribut. Nih yang gua kabur lagi gua lah. Woi, si Tabe woi, mau bunuh mali woi. Ih, hoe eta budak dibelah. Ayo udah boy, di luar aku yang woi. Ih, lempang dilantu ku mata. Mending nyeri kieu leungeun aing. Maput, aing gegeran ieu keur diudag, budak. Woi, tanggung jawab sia, ulah waka kabur heulan. Buat panggil si Tabe teh. Tadi itu tuh mantes nabrak aing tadi, mending nyeri kieu leungeun aing. Haram jada dong. Geus ayo.